Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua DPRD Jabar, Kang Buki, Asda, ya Kang Asep, Kang Sabas, ini sepuh sadayana. Kacida bingahna di penjeu urang jasa patekung lawung Pamprov Jongkong di nararaga ngobrolkeun pamikiran kebangsaan jeung kenegaraan di Sunda ke Indonesia. Momentum anu kacida pisan saena kumargi masih keneh seueur anu naroskeun kumaha ari Sunda ka Indonesia aneh oge. Jinten Sunda teh kadang-kadang sapertos anu dianggap kagungan dosa warisan. Bari jeung teu jelas geus-geusanana di antawisna misalna soal negara Pasundan anu kantos di Jawa. Aya oge soal non-o, aya oge peristiwa jalan benda panginten kapungkur. Padahal numutkeun Kang Cece teu aya hiji oge urang Sunda anu waras, anu hoyong misahkeun diri di negara Indonesia. Urang kagungan contoh, kagungan buktos ieu keluarga para pahlawan anu memang berjuangkeun kaindonesiaan. Nemutkeun salah sawios tokoh Prancis Hernán René dina pidatona tahun 1882 11 Maret 1882 nu judulna Quest de Nation naon ari nagara teh diantarana nyata kahayang sarerea kangge kabangun hiji negara anu dikanyaan urang sadaya. Ayeuna negarana parantos awujud hayang Pancasila ampun urang geus sianana. Ya teh upami naroskeun kumaha gegekan urang masihan kontribusi ka Indonesia numutkeun pribados mah salah sahijina urang beberes teh di Tatar Sunda. Beberes di Tatar Sunda beres pendudukna ayeuna kira langkung 50-60 juta. Sabagian dina pasulan Indonesia terus kabilang rengse. Janten nyaah ka Sunda, haposna nyaah ka Indonesia. Janten upami Sundana masih keneh aya pasualan di leuteutna. Tangtos kontribusi ka kana Indonesia oge masih keneh tiasa janten tebih. Eta anu kahiji. Anu kadua, urang parantos sapamadegan ngandalkeun ngajangkeun Pancasila janten dasar negara. Unggal tahun urang ngalaksanakeun kegiatan, tapi katingalina punten ieu nya 10-20 tahun tadi sarada kira Pancasila teh lebih digaungkeun. Iwal ti Kang Yudi Latif anu sering nyerat dengan Pancasila. Komo deui sigana dina praktekanana. Ieu pasualan aing pasualan anu kada janten emutan urang MMS. Urang resep ngariung tapi bukurna naon kitu, prakna naon. Gagasan Pancasila ge sami. Kamari Kang Yudi nyerat Pancasila harus menjadi ideologi tindakan. Setuju? Tapi laras tos janten ideologi tindakan atau pinter. Naon contohna? Korupsi masih kena di mana-mana. Hartosna sareng koruptor teh Pancasilais juga. Jadi ieu katinggalan udah tiasa janten emutan anu rada kumaha Kang Andri MMS mah rada operasional teh hartosna urang teh digagasan ide mah ageun seueur tapi dina waktos dengan diprahkeun kanyataanna rada sesat. Sami masalah di negara urang teh kitu. Unggal gubernur gentos jargon Sunda Masagi hebat Masagi. Tapi kumaha prakna Jokowi kantos kadamel revolusi mental. Kumaha ngajabarkeunana? Ayeuna Pancasila contohna, pelajar Pancasila. Tapi kumaha tah? Janten dina wawasan badanna katingalina urang teh sigana dina wawasan badanna mah urang tos apa tos rengse. Tinggal kumaha ieu wawasan anu badan teh saur Kang Yudi Latif menjadi ideologi tindakan.
Upami jantan ideologi tindakan kedah aya metodologi oke. Nginternalisasikeun boh ka masyarakat utamina ngalangkungan pendidikan. Katingalina mah ieu pekerjaan rumah urang kumaha nginternalisasikeun ajen-ajen Pancasila dina kahirupan sapopoe. Margi upami henteu mah urang anger we aya dina tahapan wacana. Jadi urang teh ngariung teh wacana demi wacana, ngobrol demi ngobrol, tapi dina waktos ngalaksanakeunana, waktos ngapratkeunana kadang-kadang teu katinggal. Itu sigana ieu introspeksi oge ka MMS. MMS memang lembaga think tank, lembaga pemikir, tapi kumaha carana gagasan-gagasan pemikiran dia biasa dijantenkeun hal anu operasional. Anu operasional dilaksanakan seperti ayeuna Pancasila jantan ideologi tindakan. Kumaha tah jantan ideologi tindakan teh? Iya contoh-contohna. Jantan mudah-mudahan sekali deui urang biasa ngaoperasionalkeun jantan istilah pribadi mah ngaoperasionalkeun. Naon we teu kedah ageung-ageung lah sakedik we. Ieu sanes bade ujug, sanes bade balaga. Misalna Unpad Gabungan Pusat Digitalisasi Pengembangan Budaya Sunda. Pengunjungna Kang Iit dugikeun ka dinten kamari 117 juta. 117 juta pengunjung. Pagawean biasa we, pagawean alir, tapi aya nu diprakeun gitu. Aya nu diprakeun. Sigana masing-masing ngaprahkeun naon wae ajen-ajen anu aya dia sigana urang Sunda biasa hoyang, biasa geudeug, sareng paling penting tuntunan biasa memberikan kontribusi ke Indonesia. Upami henteu punten nya sanes ngalewewe juragan presiden. Urang teh omon-omon unggul gitu. Jadi urang teh omon-omon unggul ngan nyarita demi nyarita kongres ngawangkong teu beres-beres, pacental-cental dina wacana tapi teu aya anu dilaksanakeun. Ya panginten catatan kali urang sadayana. Omong ke bade 2 minggu sakali sae. 2 minggu sakali ngariung tapi rek naon 2 minggu sakali teh. Aya anu biasa diprakkeun atawa kieu. Teu kudu diprakkeun ku MMS diprakkeun kantos gagasan-gagasan anu sae. Itulah panginten panganten simkuring narasumber. Alhamdulillah urang biasa ngawangkong di dieu mudah-mudahan hasilna munel mucekil. Nu paling penting tadi itu ya, naon anu dina hasil obrolan kieu biasa di operasional ke sekali deui tadi ideologi mah beres sigana mah kaki nya kantos dinten anggota DPR nya undang-undangnya Pancasilais teh gitu aya menyebabkan sabaraha undang-undang kadang-kadang teh Pancasilais oke. Ya sabaraha puluhan misalnya menyebabkan omnibus law sareng sajabina tengah-tengah ngomongkeun Pancasilais janten tahapanna diangkat isna undang-undang tina undang-undang operasional undang-undang seueur lah nu kedah diangkat di mana sakitu panginten panganten hatur nuhun urang alhamdulillah biasa silaturahmi pelayan asmana sadayana anu hadir dina dinten ieu urang sami-sami buka acara pemikiran seminar nasional pemikiran meneguhkan pengamalan Pancasila dalam tata kelola negara. Teguh mah atos lah anu sigana mah judulna mah ngaprakeun Pancasila dina kahirupan urang-urang. Mudah-mudahan ucapkeun basmalah sarangan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.